Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Teti Sriwan Cahyani bade ngajelaskeun deui novel bahasa Sunda anu judulna Miang ka Bandung. Di novel ieu aya budak namina si Kondi. Kira-kira tabuh 5 si Kondi geus diuk pangheulana dina mobil. Kabagean diuk teh pangtung-tungna dina luhureun tumpukan beas. Terus lamun Mang Mahmud dihareupeun deukeuteun supirna anu urutan katilu. Terus cek Mang Mahmud ka si Kondi kade bisi nunutan dina mobil teh jeung bisi labuh ti jungkel. Teu kungsi lila mobil geus tepi kana jalan aspal. Cek si Jana rek udud euy moal anu bari geus gepeng anu 2 rokot teh. Geus belah mana ieu teh cek si Kondi. Kira-kira tabuh 8 mobil geus tepi ka pasar Ciroyom. Langsung muatanana dibongkar. Tah ieu Kondi tempat cileung teh cek Mang Mahmud bari mukakeun panto. Tempat sare anjeun mah tuh di luhur cek Mang Mahmud teh. Geus meunang 2 poe Mang Mahmud ngajagaan kios bari mapatahan si Kondi. Barang mimiti mah ngarumas pisan sareng si Jongko teh pedah gandeng cek si Kondi. Can geus saminggu geus boga kawauhan cek si Kondi. Anu pangheulana wauh teh para patungan Jongko anu panggaweanana teh beda jeung si Kondi. Tah jadi si Kondi teh ana mah boga teman baru jeung wauh we resep.